Tanjung Sari bayar di mana si Haji hari ditinggalkan karunya hari dibugubug aing nu jangar kebayang ku siapan ieu teh ngalamar widadari dar si rek ngalamar kebayang da budeg aduh woi ayo woi ayo woi aduh ih Allahu Akbar naon aduh kakara naon hayu dengarti aing mah ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek rapat ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek badami tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon barali deui nah ieu barali terek meuli seblak aduh aduh ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan si goblok ya Allah karena hamba telah susah payah untuk menerangkan sesuatu tapi beliau tidak mengerti yang aku ucapkan ya Allah berikanlah ya Allah 1 2 1 2 3 eta terangkanlah eta terangkanlah hati yang sudah ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari godaan panayagan yang garelo ya Allah urang teh ayeuna terik init kayak sawarga Maniloka nyaeta raja urang teh Prabu Naga Percona katari ka pati-pati ka Pendang Asmaragama ku wanoja atawa widadari ngaranna Dewi Supraba dina waktu ayeuna coba lihat ya kadon ngiceupan jadi aduh ya Allah ya Tuhan kami mudah-mudahan ya Allah saya diberikan obeng ya Allah kancepkeun ku aing kana celisia bros ka itu anjing tah karaja anjing aduh soder goblok sa celisia tah mudah-mudahan teuing sia balucania loba mantega balucenani bau tarasi lagu naon teh anjing Bollywood atuh indie he siapa teh nyaho balucania loba mantega balucenani bau tarasi lain mana di dulu-dulu ku aing ngobrol jeung sia jiga nu akur bolong ngahiap akur naon anjing sidik rieut ditinggali-tingali jiga harmonis meni ketawa-ketawa teh ketawa anjing lieur nah teh nyambung-nyambung ngobrol jeung si itu nyaho oh beleguk sia matu uyuhannya kuat nah budak goblok sia mah segitu juga udah huyuhan tong boro-boro sia dengan inungna ngagantung maneh nah lieur kabayang ku sia dititah meuli minyak der meuli oli bala-bala digoreng ku oli teh asak-asak dititah meuli beas der meuli keusik eta keusik disanggut teh asak-asak anu leuwih parah mah bapana ditah meuli udud der meuli pulpen eta bapana beleguk eta pulpen diseungeut menyak ya rokok rasa mangsi dititah meuli permen der meuli baud eta baud digelom teu beak-beak kabayang ku sia gitu oh dititah ngala kalapa kabayang ku sia ngadon yang paraji majar teh anu reuneuh kabayang teh sia
tah iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung sieu mah. Nah, sabab aing boga kuncina kumaha? Dengekeun ku sia, lamun hayang nyambung dengekeun kumaha? Tempo aing. Perong matana cing deukeut. Perong. Nah, mesieun tempokeun sima perong tah kitu tah. Huntu kekerot. Kumaha sia mah huntuna semplak. Ganyel heula. Tah prong gitu lah. Mesionon, mesimaan. Jadi sieun secara fisiologis teh bakal sieun. Ya. Prong bisa tah, cing deukeut. Prong mun bisa mata sia teh hideungna nu belah dia ka itu. Si anjing sia tuh. Pajengjang nih. Prong sia teh, cing deukeut prongna teh. Cing deket anjing sisirian sih teh cing deket mesionan cing deket tempo aing tempo anjing cing tempokeun tuh tah mun bisa salahnya mun bisa nalana tong deket teuing aing ge digebug sia mah galak jabat ti budak teh galak da di imahna ge ditulisan awas anjing galak aya anjingna mah bager sia nu galakna anjingna mah ku hayam geus sieun tempona tong deket teuing teu kajauhan bisa digebug cing dep contoh aing tempo carana hei naon tuh nyaho anjing dari toel acan hei naon kumar kali katung tung ala katung jadi urang teh ayeuna rek init ka sawarga Maniloka rek ngalamar widadari dengekeun yah nyambung nih eta ke anjing ala katung jeung sawarga anu hubunganana teh teuing engge teu nyaho nah saha nu hayang ka widadari jeung saha ngaran widadarina samelado alama oi dicoya sedikit rasa trikotok tong dilebok sabab pahit aing perangasaan eta ge pamere ti babaturan dan disangka teh sukro pek teh dihakan teh hayam kade mana maulan rutan aing jadi Dewi Supraba nyaeta di sawarga Maniloka sabab raja urang katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku eta Dewi Supraba di sawarga Maniloka dengekeun ke Samelado jeung Supraba dan hubunganana anjing teuing engge teu nyaho iraha urang berangkatna tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang digoreng deui nepi ka pasagi kumaneh tong dilebok sabab eta ngabohong ongko tahu bulat tapi pasagi sabab dinahakan dalam manusia bohong eta teh bakal pinuh ku kimia anu merugikan awak di mana eta kimia anu merugikan awak mana bakal nyeri beteung di mana nyeri beteung sia bakal asup ka UGD saat cana ka UGD sia bakal dibawa kana nya eta anu disebut mobil ambulans atawa dibacana ambulan eta sepakat yen eta yang sanajan ditulis ambulans tapi dibacana ambulan urang ulah ngaropak aturan ulah nyebut ambulans tapi tetep ambulan ulah Omar sabab eta tidituna sabab mana lamun nyebut ambulans mana disengsirikeun ku batur di mana sia disengsirikeun ku batur mana jiga nu gelo di mana jadi nu gelo mana bakal abus ka psikiater di mana abus ka psikiater mana bakal diberi obat kitu oge lamun sia obatna lamun cager lamun teu cager mana bakal gelo terus oh jadi ayeuna initna bener nah jig di loba teh bisa eutik teuing kayak gitu nyaho hayu urang init naon hayu urang init naon urang init naon urang init naon urang init
naonan itu Oh poho. Ambulans teh ya. Eta ambulans teh bahasa Inggris, da bahasa orang nama ambulan atau mobil jenazah. Sakitu. oh hayu urang ini Dengekeun anjing. gampang anjing nih ngomong naon anjing sieu mah alah ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas bolongannya. Mudah-mudahan hamba bisa ngobrol jeung sieu ya Allah. Prong, jangan dekat-dekat, bahaya bisa dijekuk. Hei, naon iya, iya, yes, yes, yes. Umur-umuran kekeran nyambung ya. Hei, naon iya beres. Umar kali katung, tungala katung, tungala katung, tungala katung, tungala, la 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 katung, la 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 la. Aisyah ngomong naon? Samelado anjing, ambulans. Kamu jangan bilang-bilang ambulan, sabab itu pikeuleuh. Ambulans teh bahasa Inggris. Jigana ieu jelema stres ya. Ngomongna teu balik ge jelema ieu. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari godaan orang stres ya Allah nu aing anjing. Beda-beda teuing anjing. Si goreng nanaripu geus badami teh si goblok. Aduh, ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari orang penipu ya Allah.